warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami abdi Najihanisa, Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipiheman, puji syukur urang sanggakeun Kanu Maha Kuasa anu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang kasadayana. Alhamdulillah, dina dinten ieu tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap, sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya, nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluarga, ka para sahabat sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara singget nu judulna pentingna pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan teh penting pisan. Ku ayeuna pendidikan, urang teh jadi bisa jeung jadi ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang kahareupna rek jadi naon. Ku meunangna ilmu tina pendidikan, urang tiasa gampang miboga karir atawa urang oge gampang neangan pagawean nu alus jeung pagawean nu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu junun, nu bener jeung pastina jujur, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses. Miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung negara. Nyiar ilmu teh kawajiban kanggo sadayana umat muslim. Ku kituna, urang kudu sumanget nyiar ilmu pikeun bekal kahirupan. Sakitu nu tiasa kusim kuring haturkeun, upami aya kecap anu kirang merenah nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.